Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wafaqa man ikhtarahu min ibadihi li ada'i ta'at ma'a mulazamatil adab wa hada man irtadahu ila tawzi'il awqat ala al-ishtighal bil ulumin nafi'ah wal ibadati wal ahzab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-barrut tawwab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man zahada wa tawakkala wa akhlasa wa khala litahannusi wa anab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad alladzi khalaqahu alladzi khuluquhu tanzilul kitab wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku jadatas shawab. Amma ba'du. Sabadana manjatkeun puji kanu kagunganana yakni Allah Rabbul Alamin, Pangeran anu ngurus, nu nyiptakeun, nu ngatur, nu ngaratuan sakabeh alam. Oge sabadana nyaksi nekadkeun ku ati yen teu aya deui Pangeran angin Allah. Oge nyaksi nekadkeun yen junjunan urang sadaya Nabi Muhammad eta hambana Allah sareng utusanana Allah, pangutami-utamina jalmi anu zuhud, anu tawakal, anu ikhlas, anu salamina dina sagala urusan mulih ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat sinareng salam rahmat Allah sinareng kasalamatanana muga-muga ku Allah ditambih-tambihkeun sareng dilimpahkeun ka panutan sadayana alam kakasihna Allah Rabbul Alamin anu mituduhan ka urang sadayana kana jalan Allah, jalan kabagjaan, jalan kasalametan, kamuliaan, oge jalan kasampurnaan, jalan nu nganepikeun ka Allah Ta'ala kana martabat anu pangpuncakna. Junjunan urang sadayana anu perilaku sareng akhlakna estuning realisasi jeung pembuktian Al-Quran anu dilungsurkeun ku Allah Ta'ala. Junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad anu teras-terasan mantena ngaheuyeuk ngabingbing malih ngadoakeun sok sanaos tos aya di alam barzakhiyah, tos aya di alam kubur, nanging
doa mantenanana teras-terasan kaberkahan sareng rahmat anjeunana teras ditaburkeun wabil khusus kanu janten umatna umumna kasadaya mukminin mukminat muslimin muslimat. Shalawat salam muga-muga ku Allah Ta'ala dilimpahkeun deui kasadaya kulawargina Kangjeng Nabi anu disucikeun ku Allah Ta'ala oge kasadaya sahabatna anu pada suluk sadayana pada ngambah sadayana kana jalan-jalan anu hak oge kasadayana tabi'in tabi'in anu ngikuti kana jejak langkah Nabi sareng jejak langkah para sahabat jejak langkah luluhurna kalayan kasayan tugdugi ka akhir zaman. Salajengna para hadirin wal hadirat sadayana ahli majlis ta'lim azkiya anu salamina diberkahkeun ku Allah Ta'ala sinareng dirahmat ku Allah oge muga-muga salamina aya dina pangampura Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang sadayana sok sanaos diguyur ku hujan. Hujan teliren nanging ieu hujan teu matak ngahalangan niat urang. Tekad urang rek ngalakonan amal soleh rek nyiar ilmu teu kahalangan ku hujan. Ieu hiji cerminan tina cahaya anu parantos bersinar nyaangan ati urang sadayana. Dalamun ati jalma masih kene kaganggu ku ayana hujan dina kumaula ka Allah padahal hujan mangrupakeun rahmat ti Allah tangtu engke ku perbandinganana ngaranna teu akur jeung hawa nafsu mah bakal kagoda manehanana. Aya teu hujan ku panas, aya teu panas ku sibuk, aya teu sibuk ku tunduh, aya teu tunduh ku cangkeul, carape, raripuh jeung sabangsana. Tuluy we ka ditu teh kana da eueuh batur. Sagala jadi ekol. Tapi lamun jelema atina geus mulai nyaangan, niat nu aya dina ati moal calaculu. Niat dina ati moal berubah-ubah estuning azimah teh teguh dimana jelema niatna geus teguh maka sagala nu disebut rintangan moal ngarupakeun rintangan keur manehanana sagala nu disebut halangan moal matak jadi halangan keur manehanana. Alhamdulillah moga-moga urang sadayana sing kengeng ganjaran anu berlipat-lipat ganda sareng amal-amalan nu diamalkeun ku urang ayeuna ieu muga-muga sing katampi ku Allah Ta'ala sok sanaos sakeprul afu sareng muga-muga sing jadi sabab ngahapus dosa-dosa urang sadayana. Salajengna urang neraskeun hanca anu katunda dawuhan Imam Zainuddin Al-Malibari anu disarahan ku Syekh Nawawi anu disarahan ku Imam Abu Bakar putra Imam Muhammad Syato Ad-Dimyati. Imam Said Bakar ieu anu masyhur kaulamaanana terutama di Makkatul Mukarramah guru para ulama-ulama urang sadayana anu beh ditu oge termasuk Syekh Nawawi tampil oge dina nyarahan
ieu nazoman kengeng Imam Zainuddin nanging Syekh Nawawi mah mantenanana disimpen karangan Syekh Nawawi mah digigir tah gigir ieu sarah kitab nazoman Imam Zainuddin Al-Malibari anu disarahanana ku Syekh Nawawi Banten. Lebet we lebet. Ti payun namanya dugi ka mana? Nyarioskeun i'robanana ngerab ieu mah keur santri. Ngerab kalimat takwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Dawuhan syarih anu nyarahan nyaeta dawuhan Said Bakar radhiyallahu an al i'rabu ari i'robanana takwa ari kecap takwa dina kalimat takwal ilahi. Takwa mubtadaun jadi mubtada wa huwa tah ari takwa teh mudhofun eta kalimat nu disaranean. Wal ilahi jeung ari kecap al ilahi teh mudhofun eta disaranekeun ilaihi kana eta takwa gitu. Gitu. Itu hartina teh aya mudhof ilaih teh takwa ari kecap takwa teh mubtadaun eta jadi mubtada wa huwa ari kecap takwa mudhofun eta disaranekeun kitu atuh. Ulah disaranean saranekeun wal ilahi ari kecap ilahi mudhofun eta disaranekeun ilaihi kana ilahi jadi disaranean sakurang mah. Wal ilahi ari kecap ilahi mudhofun ilaihi eta nu disaranean takwa ka Allah tah takwa disaranekeun ka pangeran. Takwal ilahi takwa ka pangeran kecap takwa disaranekeun kana kecap pangeran. Kecap takwa di mudhof kecap pangeran eta mudhof ilaih. Wa madaru jeung aya kecap madaru tina kalimat madaru kulli sa'adatin. Madaru teh khobarul mubtada'i eta khobar mubtada. Mubtadana takwa teh wa huwa ari kecap madaru teh mudhofun eta disaranekeun kulli wa kulli jeung ari kecap kulli dina kalimat madaru kulli sa'adatin mudhofun ilaihi eta nu disaranean. Wa huwa bari ari eta kecap kulli teh deui mudhofun disaranekeun deui. Wa sa'adatin jeung ari kecap sa'adatin dina kalimat madaru kulli sa'adatin mudhofun ilaihi eta disaranean ku kecap kulli teh. Teu madaru nyarane kana kulli, kulli nyarane kana sa'adatin. Watiba'un jeung watiba'u jeung ari kecap tiba'u tina kalimat watiba'u ahwa mubtadaun eta jadi mubtada. Wa ahwa jeung ari kecap ahwa mudhofun ilaihi eta nu disaranean mudhof ilaih. Majrurun anu dijeerkeun bikasrotin kalawan kasroh muqaddaratin nu ditakdirkeun alal alifi kana alif. Alif nu dibuang teh asalna wa ahwa in
kasrah nu ditakdirkeun kana alif alif ahwa dibuang hamzahna. Takdirkeun kana alif alif ahwa ta panjangkeun eta teh eusi-eusi nama kasroh dijeerkeun ngan ditakdirkeun kana alif. Manaa nyegah min duhuriha tina ebrehna eta alif ebreh jr na alif teh manya aya alif jr gitu. At-ta'adzuru nyaet naon at-ta'adzuru ta'adzur kada uzur ieu mah kada kumaha nyebutkeunana alif. Warosu ai kecap rosu tina kalimat rosu syarri habaila khobarul mubtada'i eta jadi khobar mubtada. Wa syarri jeung ai kecap syarri tina kalimat warosu syarri habaila mudhofun ilaihi eta mudhof ilaih. Tuh ai rosu mudhof ai syarri mudhof ilaih disaranean wa huwa bari ari kalimat syarri teh deui mudhofun diidopatkeun deui saranekeun deui paruntuy-untuy. Wa habaila jeung ari kecap habaila eta mudhofun ilaihi mudhof ilaih disaranean. Majrurun nu dijeerkeun bil fathati kalawan fathah. Tuh habaila dijeerkeun kalawan fathah. Baila kuduna habailin tapi ieu mah habaila niabatan karena jadi gaganti eta sifatah anil kasroti tina kasrah. Di annahu karena sanyana eta habaila teh ismun eta isim layan sorifu anu teu narima tangwin. Tuh wer mun sorif teh wal mani'u jeung ari nu ngajag anu nyegah lahu kana eta habaila minas sorfi tina narima tangwin teh si gotu muntahal jumu'i nyaeta segat muntahal jumu pangangeusan jama. Wal alifu jeung ari alif nu aya dina habaila tadi alifan lil itlaqi eta alif itlaq karena itlaq. Nah, itlaq teh itu termasuk nyampurnakeun nazam. Inna tariqa sanyana ari jalan ka pangeran jalan nu nganepikeun ka Allah syariatun eta kahiji syariat wa tariqatun jeung kaduana tariqah wa haqiqatun jeung katiluna haqiqah hakikat. Syariat tarekat hakikat syariat tarekah hakikat. Fasma mangka kudu ngaregepkeun anjeun. Nah. Fasma kudu ngarabkeun anjeun ma mustilalaha gitu. Ma mustilalaha diheulakeun lahana kudu nama dipaneuri. Ieu mah karana darurat nazam. Asal nama fasma kudu ngarabkeun anjeun ma mustila tah.
Mamusila kanu geus dicontokeun laha kana ieu nu tilu ragapkeun ku anjeun da geus dicontokeun ieu nu tilu teh syariat ragapkeun naon contona tarekat saperti kumaha hakikat seperti kumaha sok baca Bismillahirrahmanirrahim Inna tariqa sanyanya jalan ka Allah syari'atun eta hiji syariat wa tariqatun yang kaduana tarekat wa haqiqatun yang katiluna hakikat fasma mangka kudu ngaregepkeun anjeun mamusila kanu geus dicontokeun laha kana eta nu tilu regepkeun inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma'musila inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha mamusila. Jadi jalan ke Allah teh sabariji hiji syariat, dua tariqah tarekat, tilu hakikat. Lamma bayyana barang tos ngajelaskeun ieu ki musannif ma kana barang-barang yutarattabu anu ditartibkeun eta barang alat taqwa kana taqwa wa alat tiba'il hawa jeung kana ngagugu hawa nafsu. Sabada ngajelaskeun perkara nu geus ditartibkeun kana takwa jeung kana nurutkeun kana hawa nafsu teh anu ti heula eta takwal ilahi. Naon ari takwa, tartiban takwa teh kieu teh naon ari takwa. Takwa teh madaru kulli saadatin, geus beres. Kumaha ari kedudukan nurut kana hawa nafsu, watiba'u ahwa ra'su syarri habaila, geus beres. Takwa mangrupakeun pokok sagala kahadean dunya akhirat. Kabagjaan dunya akhirat pokokna tina takwa. Anapun nurut kana hawa nafsu eta pokalna pokokna otakna sagala kagorengan boh dunya boh akhirat. Atba'a mangka teras ngikutkeun ieu ki musannif huma kana eta bab takwa jeung bab ngagugu kana hawa nafsu teh anu tadi bidzikri turukis suluki kalawan nyebutkeun pirang-pirang jalan suluk, jalan ngambah ka Allah. Izbiha karana ku eta pirang-pirang jalan teh yatayasaru bisa gampang riayatut taqwa ngajaga takwa wajtinabul hawa jeung ngajauhan hawa nafsu. Faqala mangka ngadawuh ieu nu nganadzomkeun alias kinazim tegesna Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu anhu dawanana inna tariqa sanyana jalan
ka Allah nepi ka anggeus yakni ngamaksad ieu nu nganadhomkeun kieu anna tariqa kana sanyana jalan al musila nu nganepikeun lil akhirati ka akhirat syariatun nyaeta hiji syariat wa tariqatun jeung kadua tarekat wa haqiqatun jeung katilu hakikat fasma mangka kudu ngaregepkeun anjeun tamsilal qaumi kana namsilkeunana para ulama para wali disebut kaum di dieu mah nyaeta golongan para wali tamsil anana namsilkeunana nyontokeunana ieu para wali laha kanu tilu wa huwa nyaeta tamsilan para wali tema nyaeta barang sayadkuru anu bakal nyebatkeun ieu kinazimhu kana eta barang ba'du sabadana bet ieu walam jeung kudu nganyahokeun anjeun rahimakallah muga ngarahmat ka anjeun Allah annahu kana sanyana kalakuan la budda eta teu meunang henteu lisaliki tariqil akhirati kajalma anu ngambah jalan akhirat minal jam'i teu meunang henteu tina kudu ngumpulkeun baina hadhihi salasati antara nutilu ieu nu tilu nyaeta syariat tarekat hakikat ilmu syariat ilmu tarekat ilmu hakikat jadi jelema nu hayang ngambah kana jalan ka akhiratan hayang apal ka akhirat hayang bagja di akhirat kudu ngawengku jeung kudu ngumpulkeun ilmu nu tilu ieu hiji ilmu syariat dua ilmu tarekat tilu ilmu hakikat mata kalamun jelema ngaku nepi ka Allah nyaritakeun nepi ka Allah tapi manehna mu ngaji rek kumaha syariatna ge da teu boga da bodoh paharaman ditincak da teu nyaho kawajiban dijauhan da teu nyaho pasunatan teu dilakonan da teu nyaho pamakruhan dikeureuh da teu nyaho aya pasunatan dilakonan paharaman oge dilakonan da teu nyaho bongan syariatna teu dikuasai ari tuluy ngaku pedah zikir sapoe saputing meunang sekian ribu asa geus nepi ka pangeran itu kakarak asa acan nepi kakarak perasaan asa deukut ka pangeran akarak asa ditingali ku pangeran gitu asa wawuh jeung pangeran kakarak asa unggul aya asa aya nyata nah nyata na jelema bisa musyahadah ka Allah ieu mah ilmu rahasia kabehana ge ieu mah rahasiana para wali jalma-jalma nu nepi ka Allah moal aya nu bisa ngabejakeun kabehana oge di mana geus gedug gok ningali ka Allah musyahadah ka Allah taala kabehana ge jempe ngan ieu mah ilmu rahasia keur urang sadayana kudu kumaha usaha mah usaha we anapun nepi kana darajat musyahadah eta mah bagja jeung muga-muga urang sadayana nepi kana darajat eta di alam dunia ieu sarta nepi ka bawa ieu darajat ka akhirat andai kata teu nepi kana darajat musyahadah nu penting urang sing boga usaha rang ieu ngaos teh nyata usaha hayang nyaho kana syariat hayang nyaho kana tarekat hayang nyaho kana hakikat wa adamu ta'tili jeung teu ngabaekeun lisaiin kana hiji perkara min hatina itu nutilu ulah ngabaekeun kade lamun jelema hayang nepi ka akhirat hayang bisa suluk jeung ngambah kana jalan akhirat nyaeta kudu ngumpulkeun tilu ilmu nu bieu sarta ulah ngabaekeun sahiji weh tinu tilu nu bieu wadzalika jeung ari itu anu bieu penjabaranana li annal haqiqata karana sanyana hakikat bila syariatin tanpa make syariat teu batin eta batal hakikat teu make syariat ngaco moal jadi moal teu meusing menekung oge make gamis make jubah ari ngaji mung
ya, bab salat teu dikanyahokeun, bab susuci teu dikanyahokeun. Ya jol menekung manten nyepeng tasbih atuh. Ya, moal nepi batilatun batal. Kudunya ho da salatna ge moal ditarima atuh moal nepi ka pangeran susucina teu bener mah. Ai susuci teu bener mah nyaho teu nyaho bab cai mah kudu nyaho ukuran cai, kudu nyaho ukuran taneuh. Paragi susuci teh dek kumaha? Bisa nepi dek kumaha tuh da salatna ge da meureun ngaco nincak dina haram kaya-kaya teu salat bae. Naon sabab apaan adusna ge teu bener, wuduna ge teu bener, tayamumna teu bener. Nah teu bener teu nyahoan cai. Kumaha sakulah, nu kumaha dua kulah. Nah make kudu nyaho cai sakulah dua kulah. Apan lamun ayeuna wudu atawa adus ngeceret tina kumaha nu kahiji kana cai nu kurang tina dua kulah, maka cai nu dua kulah geus moal bisa dipake, cai anu kurang dua kulah eta geus moal bisa dipake neruskeun susuci. Urang ngumah banget, begitu ngumah banget ngeceret tina banget urang kana bak ai bakna teh kebeneran anu tina plastik teh nu rata-rata na kurang tina dua kulah. Geus kitu kumaha narek bisa tuluy ngumah leungeun tina cai eta da moal bisa. Kapaksa urang ayeuna kudu neangan cai weuteuh atawa cai eta jieun deui dua kulah da eueuh bakna anu dua kulah nu bisa ngahijikeun. Kumaha tuh kapaksa urang kudu neangan deui cai sejen. Matak alusna mun teu bisa ngaraksa kecretna tina anggahota urang kana bak anu kurang tina dua kulah nyieun deui keran. Geus wudu mah tina keran langsung. Mameh teu ham-ham. Kartos. Wuduna teu jadi. Naon sababna make cai mustamal. Teu, wudu ku cai mustamal teu sah. Di mana wuduna teu sah tuluy salat, apa dikira salatna meusing khusyuk ge sah kitu da teu sah. Rarasaan mah khusyuk ieu teh salat teh. Da anger teh jadi narek nepi kitu ka pangeran moal. Moal bisa kudu make syariat nu bener kapaksa ku hujanan ge kudu di ingkigan ku urang dek naon nya teh kuring terek ngaji hayang naon hayang salamet hayang nepi ka akhirat bagja salamet hayang bisa nepi ka pangeran make kudu make jeung ingkig segala rupa ngaji geus wiridan baca la ilaha illallah sing loba ieu ya baca Quran tuluy-tuluyan moal nepi teu make ilmu syariat mah jadi langkah pertama hayang narpi ka Allah teh kudu ngaji ilmu syariat. Nu matak tong goreng sangka ka para wali Allah, ulah disangka para wali Allah nu di leuweung nu di guha ieu can sampurna ilmu syariatna da moal jadi wali aya teu bener mah syariatna. Jadi urang kudu yakin yen wali Allah teh geuning ulama teh ngan teu nemongkeun ka ulama anak-anak ya siga tukang musafir siga nu gelo kadang-kadang siga gemel gitu padahal eta teh ilmu syariatna geus kakuasai da mah jadi wali teu kakuasai mah da kumaha kahartina jelema jadi wali teu kakuasai abis si urang teu tudinganan ka wali pedah pakeanana pamana kumel pedah ka tembongna teu make Quran hadis nyariosna teu disangka ku urang jelema bodoh teu tuluy urang wawanianan gitu calutak ka para wali gitu kadituna tuluy goreng sangka ka para wali silaka we urang teh tideuha ku para wali engke para wali teu raos manahna teu ku urang Allah nu benduna ka urang hartos itu geuning kitu nya nu disebut wali teh nya kitu jelema geus sampurna ilmu syariat tuluy manehna ngalakonan tarekat teh tuluy nepi kana hakikat gitu kadang katembong keneh sorbana gamisna kadang sorban gamis eueuh kadang nu katembong masih ganu gelo. Nah apa nu ngaji ilmu syariat meureun kudu rapih kudu batur mah ieu da teu ngutamakeun lahir jeung pakaian. Jelema teh aya nu ngutamakeun lahir aya nu ngutamakeun batin. Asar teh jelema ieu boga kemampuan masing-masing jeung aya keterbatasan dina kemampuanana. Najan wali di mana ati geus condong ka hiji perkara terutama ati geus condong ka Allah taala kadang tara kareret dahar ge teu kasampeur.
gitu ya. Hiji hal anu perlu dipikir ke urang sararea ya. Nah para wali teu ngoragsukan bodas atawa teu nganu bersih pamana batur mah make ilmu syariat. Nah sabab nak bersih cek agama lain bersih cek panon, bersih cek syariat aya urang hayang bersih cek panon ya. Anapan cek agama kadang-kadang urang mah teu bersih teh ya itu. Wa syari'ata jeung syariat atap kana li anna teh wa syari'ata jeung sanyanyana ilmu syariat bila hakikotin kalawan teu make hakikat atilatun dek kumaha bisa nepi mogok ya. Atilatun cek urang mogok utlah teh libur ya. Mogok teu make hakikat mah. Misalul awali ari contohna anu kahiji tegasna hakikat teu make syariat antakula ya nyaritakeun hakikat teu make syariat ya. Antakula nyata seperti ngomong anjeun lisahsin kahiji jelema sholli kudu salat maneh payaqulu mangka ngomong eta jelema laka ka maneh la hajata ila sholati la hajata kuring mah teu butuh ila sholati kana salat. Kenaon sabab? Lianna sa'ida karana sa'nyana jalma nu bagja mah sa'idul azali eta bagja ti ajalina. Tuh. Fa in kuntu lamun maka lamun kuring aya sa'idan jelma nu bagja ti ajalina daqoltu pasti kuring asup anal jannata ka sawarga wa illam usolli najan teu salat. Tuh. Wa illa lamun kuring di zaman azalina teh lain jelma anu bagja daqoltu maka pasti kuring bakal asup annaro kana naraka wa in shallaitu najan kuring salat. Teu perlu salat da tempona bagja da bagja mah geus dicatat di dituna keneh pi bagjaeun mah bagja we mesing teu salat ge. Aya picilakaeun mah mesing tukang salat ge nya cilaka we. Ta eta jelema hakikat teu make syariat. Bener eta teh cek hakikat bener cek hakikat mah najan tukang salat hakikat nama orang teu nyaho bener najan tukang salat ari ku Allah dikersakeun dicatet pi ahli narakaeun rek bisa ka sawarga moal ka neraka. Najan tara salat ai ku Allah ayeuna dihampura tuluy diasupkeun ka sawarga bisa wae ai geus pibagjaeun bisa kitu hakikat teh kitu bener ngan teu make naon syariat gitu. Wa misalu saniyati jeung ari contona nu kadua tegasna syariat teu make hakikat man nyaeta seperti jalma ya'malu anu amal li adlil jannati karena arah-arah hayang sawarga salat osok puasa osok haji osok zakat barang beres sedekah jariyah maca Quran sholawat wiridan jeung sabangsana wa yaqulu jeung ngomong manehna ceuk manehanana laula amali waduh lamun kuring teu amal lamun teu make amal ya kuring lama dakhaltu maka pasti moal asup kuring hak ka sawarga kitu. Ta eta teh ngaco omongan kitu teh kuring teh salat teh ngaji teh hayang naon hayang ka sawarga tuluy kumaha nya kuring salat jadi lamun kuring teu salat pasti moal asup sawarga salah deui tah syariat teu make naon hakikat lain kitu ieu salat mah parentahan bae ti pangeran ngaji puasa zakat haji parentahan ti pangeran lain hakikat nu ngasupkeun ka sawarga teh salat lain nu ngasupkeun ka sawarga mah hakikatna mah cilik putih celakerang rahmat Allah geus sakitu. Najan tukang salat ai ku Allah teh dirahmat Allah ngasupkeun ka neraka mau bisa ai moal aya daya upaya. Najan ayeuna jelema ayeuna tukang doraka diasupkeun kana neraka dihampura ku Allah dasana sarua moal bisa ngahalangan. Jadi hakikatna jelema asup ka surga kumaha tuh hakikatna teh ku salatna lain ku puasana lain ku amalna lain ku naon ku rahmat Allah. Artos asup ka neraka ku keadilan Allah kitu lain ku salat. Jadi urang salat teh ulah ditekadkeun ku urang pasti aing ieu salat asup ka mana ka sawarga. Jadi lamun teu salat aing tah eta salah deh syariat teu make
kudu kumaha tuh kuring teh salat mah ieu teh sababiyah sabab anu ngasupkeun ka sawarga di antaranan salat kitu ge lamun sah kitu ge lamun bener jeung batina lamun bisa jeung khusyukna kitu ge lamun ikhlas salalawasana nepi ka paeh teu dicampuran kuria kitu ge lamun eueuh nu matak ngabatalkeun seperti hasud seperti kagorengan dosa apan bisa meyakeun amal soleh kartos loba kitu ge nah atuh dah wah jadi lamun ku urang dibayangkeun jeung ditafakuri si horeng urang mah tipis harapan hayang ka sawarga ku salat ku amal soleh urang mah mata ku urang penta rahmat Allah jeung hampura Allah kumaha atuh aya salat urang ieu mah perintah Allah we laksanakeun tong loba ngomong dah hakikatna mah ieu lain ku salat maneh ka sawarga teh ku rahmat urang ka sawarga teh mun ka sawarga lain ku salat urang lain ku amal urang lain teu hakikatna mah teu keukeuh we syariat ku urang dilaksanakeun fahadhihi ta'ari ieu syariat teh nu bieu syariatun atilatun eta syariat anu mogok deui wae ngaco tah wa mana kauniha jeung ari makna ayana eta syariat atilatan anu atil utlah libur mogok anna wujudaha eta sanyanyana ayana eta syariat teh kaadamiha eta kaya-kaya eueuh wae ari salatna mah aya ngan jadi eueuh puasana aya ngan jadi eueuh jadi kawas nu teu puasa haji mah haji ngan kawas nu can munga haji zakat mah zakat ngan kawas nu teu zakat salat mah salat ngan kawas nu teu salat jadi aya na salat kawas teu aya salat teh bongan bieu teh teu syariat teu make hakikat gitu lianna duhulal jannati karena sanyana asupna ka sawarga teh hakikatna mah bi fadlillahi kalawan karunia Allah bae lil hadisi karena aya hadis asyarifi anu mulia tuh karena hadis jelaskeun dina hadis wa syariatu jeung ari syariat hiya aing eta hari syariat al ma'muratu eta nu diparentahkeun ku Allah allati amara anu geus marentahkeun saha Allah Gusti Allah biha kana eta pirang-pirang parentahan kana eta syariat teh wal manhiyatu jeung ai syariat teh nyaeta pirang-pirang larangan nu dilarang ku Allah allati naha anu parantos ngalarang sa Allah Gusti Allah anha tina eta larangan teh tina ngalakonan larangan jadi disebut syariat teh terdiri tina dua hiji pirang-pirang parentahan nu diparentahkeun ku Allah kudu dilakonan dua pirang-pirang larangan nu dilarang ku Allah kudu dijauhan tah eta disebut syariat teh wa tariqatu jeung ari ngaran tarekat al jaryu nya eta ngaberjalankeun ala zalika kana itu syariat teh tah tarekat teh pak we syariat teh lakonan sing bener wal amalu jeung ngamalkeun bihi kanu itu nu bieu teh naon nu bieu teh kana tarekat teh kana syariat teh laksanakeun jadi we tarekat hartos wal hakikatu jeung ari hakikat nazruhu nyaeta nelek-nelekna manehanana li bawatinil umuri kana pirang-pirang batina pirang-pirang perkara wa syuhudul fi'li jeung nyaksi kana padamelan minallahi ti Allah taala jadi hakikat teh estuning pinuh ku tafakkur pinuh ku tadabbur yen kabeh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim usik malik teh kusaha ku Allah urang bisa ngaji kieu ku Allah bari hujanan dikeresakeun dibere hidayah jeung dibere kakiatan ku Allah Allah kelana tetep ku urang daek ibadah teh ieu diusikeun ku Allah dikieukeun ku Allah didaekeun ku Allah
ku Allah da ku Allah giliran keur diembungkeun mah urang teh moal hayang kikieu antong baromah bari hujan cacak di karpetan cacak di gedongan cacak di lampuan nu hararade moal hayang moal nah dikersakeun ku Allah urang dikersakeun daek sarta dipasihan kakuatanana mesin hujan, mesin becek, mesin jeblok, mesin basuh, mesin ripu, mesin kumara sikona terus ku urang dilaksanakan ulah diaku ku urang ulah kuring amal kuring ulah gitu saya nama sangakeun ka Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim estuning syuhudul fi'li salilana nyaksi kana padamelan ti Allah wa qauluhu ta'ala mangka ari dawaan Allah Ta'ala takliman halna ngawarah li ibadihi ka hamba-hambana Allah ngadauh iyyaka na'budu iyyaka na'budu ku urang sok dibaca iyyaka mung kagamparan wungkul na'budu abdi sadaya ku maula abdi sadaya nyembah abdi sadaya ngabdi abdi sadaya ngabakti abdi sadaya ibadah mung kagamparan wungkul ya Allah abdi sadaya ibadah muro'a fihi eta diraksa fihi dina eta kecap dina eta dawuhan Allah iyyaka na'budu zahirus syariati lahirna syariat tah lamun urang nelek-nelek kana kecap iyyaka na'budu Gusti abdi teh kagamparan wungkul ibadah tah mun ningali kecap eta didinya aya makna nu ngajelaskeun kana zahirna syariat kapanggih ku kecap iyyaka na'budu abdi sadaya kagamparan wungkul ibadah nemongkeun lahirna syariat li annahu karana sanyana kalakuan mandurun sanyana eta dohirna syariat mandurun fihi eta bisa kapanggih cek urang maka tingali teu dina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh teu kapanggih ilal kasbi karena kasab al-zahiri anu bangsa zahir usaha anu bangsa lahir alladzi huwa anu mana eta usaha anu bangsa lahir teh fi'lul abdi pagawean si hamba nu ibadah teh dikatemong tah urang keur salat nangtung urang salat ngalakonan ibadah ka pangeran pok urang ngomong ka Allah Gusti iyyaka na'budu kagamparan wungkul abdi ibadah eta teh nemongkeun ibadah mana ibadah lahir eta urang keur naon keur nangtung katemong nangtungna temong rukuna temong sujudna katemong ya keur naon urang teh eta teh gurak usak-usik gerak-gerik tunggang tongeng teh keur ibadah nyembah ka saha ka Allah katemong neng tuh ya teh teh syariat teh nu katemong teh ibadah syariat teh kasabdu bangsa zahir tuh ya katemong atuh dah wa qauluhu iyyaka nasta'inu jeung aya dawuhan Allah iyyaka nasta'inu wa iyyaka nasta'inu kecap wa iyyaka sareng kagamparan wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya muro'an kuduna muro'an diraksa fihi dina eta kecap iyyaka nasta'inu al haqiqatu hakikat tina kecap iyyaka nasta'in di dieu nyimpen makna hakikat kumaha dawa nu nyaho atuh kana nasib abdi Gusti abdi teh terang najan abdi ayeuna ibadah zahir abdi ngalakonan syariat rungkak rengkuk tunggang tongeng salat nutupan orat gitu nganggo tanagi nganggo pikiran ka Gusti abdi teh da teu terang hakikat mah duka ku Gusti terek dikasawargakeun duka ku Gusti terek dikanarakakeun kumargi kitu abdi nyuhunkeun pitulung ka Gusti pitulung teh neangan hakikat neangan syariat neangan hakikat da teu nyaho kana hakikatna di annafi karana dina eta iyyaka nasta'in karena sanyana dina iyyaka nasta'in teh tabarriyal abdi
tabarriyal abdi ya ari lulubarna hamba min haulihi tina upaya manehanana wa kuwatihi sirang tina daya manehanana tina kekuatan manehanana beung hartina ngangken abdi mah teu tiasa nanaon abdi mah teu terang nanaon abdi mah teu gaduh nanaon kumargi kitu abdi nyuhunkeun pitulung ka Gusti wungkul nyuhunkeun pitulung tah eta nerangkeun kana hakikat wasyuhudun min haulihi waku li anna fihi eta laras gitu li anna fihi tabarriyal abdi min hauli wa qultihi wa syuhudan gitu kudu make alif siga nama da eta teh jadi isim inna isim anna ai fihi jadi khobar anna gitu ai isim anna mah kudu dijabarkeun khobar diheulakeun isim dipanerikeun disebut khobar muqaddam isim muakhir alias mubtada muakhir teh di anna fihi tabarriya nama tak dijabarkeun iyana min haulu wa syuhudan kudu kitu li anna fihi syuhudan sabab dina eta iya kana sain teh wa syuhudan aya nyaksi annal fi'la kana sanyana pada melan ya la yatimu eta moal bisa sampurna illa bima'unatillahi angin kalawan pitulung Allah wa quwwatihi sareng kemampuan Allah kekuatan Allah gitu urang teh pan boga rasa meureun urang teh mun dirasa-rasa mah urang teh teu daya teu upaya ku sabab kitu mal bisa atuh ya ieu pagawean bisa aya ieu ibadah bisa aya mun eueuh pitulung Allah kudu kumaha tuh kudu menta ayeuna pertulungan ka Allah dah hakikatna mah ku Allah keneh ku sabab kitu iya kana nasta'in nerangkeun kana hakikat iya kana budu nerangkeun kana naon lahirna syariat abdi teh Gusti nuju ibadah ayeuna teh ka Gusti teh naon ibadah teh salat keur naon keur nangtung teh katemong lahirna syariat katemong walhasil ari jeung hasilna walhasil cek bahasa urang mayajibu wajib alal abdi ka setiap hamba aya mala kudu amal manehanana bijami'i kana ngasakabeh ngamalkeun kana sakabeh barang bijami'i ma kana sakabeh perkara amaro nu geus marentahkeun hu ka manehanana sa Allah Gusti Allah bihi kana ngalaksanakeun eta sakabeh barang wayajtaniba jeung kudu ngajauhan manehna jami'a ma kana sakabeh perkara naha anu geus ngalarang hu ka manehanana sa Allah Gusti Allah anhu tina ngalakonan sakabeh barang anu dilarang teh lakinnahu tatapina manehanana la yulahidu teu meunang ngareret manehna anna amalahu kana amal manehanana sanyana amal manehanana huwa tegasna amal manehanana pisan alladzi yunji anu nyalametkeun eta amal hi ka manehanana ulah kitu sia gitu pokona mah lakonan we sakabeh perintah Allah jauhan sakabeh larangan Allah ulah sok boga kayakinan yen amal aing ieu nu nyalametkeun aing ulah wa huwa jeung amal manehna pisan alladzi yudkhilu anu ngabuskeun eta amal hu ka manehanana al jannata ka sawarga ulah kitu sia kitu cek urang mah ya pokoknya mah walhasil kewajiban ka urang mah lakona naon parentahan jauhan naon larangan geus ulah make jeung rurat reret boga rasa yen amal kuring nu nganyalametkeun kuring tina neraka amal kuring nu ngasupkeun kuring ka sawarga lain walau lahu jeung lamun teu aya eta mah artina teu aya naon teu aya nu dicaritakeun mun teu aya amal lama hasola mangka moal hasil lahu ka manehna zalika itu sawarga tah ulah kitu tah teu nyaritakeun ulah ieu bal yulahidu balik ta manehna mikir-mikir gitu nalak-nalak mulahadhah teh cek urang begitu bil amali kalawan aku amal manehanana teh imtithala amrillahi kana ngagugu kana piwarangan Allah gitu lahu ka manehanana piwarangan Allah ka manehanana biqaulihi kalawan dawuhan Allah fa'budillaha begitu mukhlishan lahuddina fa'bud dawuhan Allah mangka kudu ibadah maneh Allah ka Allah mukhlishan alna ngaikhlaskeun ikhlas lahu karena Allah ad-dina kana agama
Jadi ikhlas karena Allah. Naon maneh salat teh dipiwarang we ku Allah. Naon maneh nyar ilmu teh dipiwarang we ku Allah. Hayang ganjaran ti Allah sababiahna ieu. Aya hakikatna surga ti saha sia? Lain tina salat kuring, lain tina ngaji, lain tina puasa. Rahmat ti Allah we eta mah. Wa in azaba tah jeung lamun ngaganyar Allahu ka manehanana ala amalihi lantaran amal manehanana fahuwa mangka eta ganjaran teh mahdu fadlin eta samata-mata celik putih celak herang karunia minhu ti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in aqaba jeung lamun nyiksa Allahu ka manehanana famahdu adlin eta celik putih cak herang kaadiran minhu ti Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu mal bisa diprotes Allah amma tina sagala rupa perkara yaf'alu nu midamel Allah. Qala parantos ngadawuh Al Hasan Al Basri wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir